Agung babarwiti samya rembal godonge samya pangpangi sekar mekar ing gali pandele si pandan kacarios di pakampungan anu kasebat kampung Gogik Nyi Ijem anu sasat parantos lami paturai sareng astra jingga seolah-olah parantos diserahkeun ninggalkeun putra istri hiji anu ngaranna Nyi Sarinem anu kaleresan gundam catur dina waktu ieu. Neng gelis Sarinem ka dieu cu gundam catur teh eueuh deui iwal ting jeung du jadi anak da puguh salaki mah geus teu boga rega bapa maneh mah ka anjeun Sarinem Mana ngai ke
dia cai mah yang nginum dah. Hayang ngopi. Da geus gede meujeuna ngaulaan kanu jadi koplok. Kolot. Da mate eueuh deui anak teh iwal ti maneh-manehna ngan hijin hinjina. Eueuh duan deon. Lamun urang teu dami jeung nu jadi anak erek jeung saha geura mah. Da pugu salaki mah geus teu boga. Ngandalkeun pakumaha teh iwal teh jeung nu jadi anak kitu. Coba ka dieu geulis nong-neng cerang. Anak mah meni geulis kawain wain. Kadia geulis kadia nu. Mami, aduh teuing ari anak ieu mah nya. Beda wae basana oge. Anak terpelajar atuh suarana oge meuni handaruan. ya Mami, Aya naon cu geulis? ongkoh Mami teh menderita seorang janda. Tapi kata wisna Mami meni bahagia, bisa keneh heureuy, bisa keneh tertawa, tersenyum. Ari jelema mah ulah sok ngalulungkut ka bingung. Naon? Ulah ngalulungkut ka bingung. Ngalulungkut teh kumaha? Ngalulungkut gitu, ingat-ingat ka bingung gitu hartina. Jadi cek paribasana mah sacara Minangka. Ada lepat ya. Aya oge bahasa teh kieu geura nyamamnya dangukeun nya. Nya. Dangukeun ku Mami. Aya oge jalmi mah teu kengeng ngukut ka bingung. Da eta Kabingung anu teu manggih tungtung kasusan nu taya sudana teu kengeng dikukut. ari di mama ngukut teh ngukut pitik. Gitu. Ngarah geus gede benang dijual gitu. Paraban beunyer. Ongkoh nyarita ka inem. Maneh teu menang nyebut emak, kudu nyebut mami. Nya. Kudu mengikuti zaman. Da ai mami tuh da baturna teh kudu jeung pipa. Papi. Ya. Ari mami teh baheulana teh kumaha nepikeun ka jadi seorang janda kieu? Baheulana teh mah teh loba nu kaedanan ku mah teh. Keur ngora teh mah. Keur ngora, keur lengoh atawa keur boga salaki? Encan masih gadis. Nyaho teh gadis? Naon dari gadis? Gadis baturna ieu pelita. Gadis anu cek di ieu teh mah di Pilemburan Pak Arwan. Parawan. Tuh. Anu encan boga salaki teh anu mangkat beger gitu. Oh, nya bener-bener. Jadi baheula mami teh panggeulisna payu loba nu marbutkeun. Aduh, ujang geulis. Cara santai ngomong jeung lalaki. Lamun kitu mah mami mah ngahina nya ka anak sorangan menyebut ujang. Nanya itu juga lalaki gitu. Yo lain. Mami, rara santai ngomong harup-harup teh jeung lalaki gitu. Sabayang wae. Sabayangkeun jeung lalaki. Da eta sarua pegek meureun. Cek mami baheula mami pada marebutkeun moal mati-mati pada marebutkeun lamun mami teu geulis. Atuh nya meureun geulis kawanti-wanti cek mami ge. Alus tangtung hade laur. Adela. Alus angkat layar kepat ari nu geulis. Nya. Nyaritakeun geulis geuning kieu kanyataanana ari geus kolot. Nya eta apan tadina teh pada loba nu nyoo jadi kokod mono. Mana nyoo? Majam. Aya saja. Lain eta teh kumaha teh basa waktu direuneuhkeun teh hayang naon boga anak nepi ka pegek kitu. Tadina teh ieu mak teh ngajuru teh dina ieu lawang munding gitu. Jadi orok teh katincak munding. Oke mami, cenah cek bejanya ya aya nu ngabejaan tetangga. Nya. Cenah pajarkeun teh nyai teh di kandungna beda jeung nulian kan umurna nanti umumna orok nu lain mah 8 bulan dina kandungan. Nya. Ari nyai cenah loba nu ngabejakeun beda na sabaraha bulan ari nyai keur di kandung baheula. Lain bulanan nyai mah di kandung ku emak teh. Alah. Kumaha? 15 tahun dari Kalau tidak kandungan. 15 tahun di kandungna. di kandungan.
Ayo gubrak ke alam dunia kumaha bentukna. Jadi bentuknya teh nyaeta we gitu, jadi tepugu potongan. Yang dibawa ke panai. Aya naon atuh pang mamih nyauran nyai teh? Ye lain. Apa nyai teh geus aya anu ieu anu ngalamir. Anu ngalamar. Ngalamar. Saha? Aduh, orang gedean. Neng, orang gedean. Orang gedean kumaha? Orang gedean nu teu muat di panto. Eta mah lain orang gedean atuh muat di panto mah orang gendut jiga pabroto. Orang anu ieu teh terkamuka. Terkemuka jelema beunghar. Ayana dina muka. Dina beut. Saha? Jelemana oge ngabogaan kendaraan oge meuni bara-bara hiji. Alah. Bara-bara hiji jelema jegut. Aduh, lain jago deui ngejanggot. Tah kumaha cenah nyarita anak ka mah teh baheula teh waktu neuneun janji teh ka nyai. Nyaeta cenah ulah dikasasakeun cenah. Ma ieu cenah anak mate ulah koma ulah dikasasakeun ku abi teh cenah bade dipake ngawuluku. Lamun kitu mah mama kadang-kadang ku ayaeun ka anak sorangan geus tega. Meni tega anak dipake ngawuluku. Oh iya, pantes itu modelnya dipake ngawuluku. Aya potongan. Nah, make nyarita model nyai pantes dijieun wuluku na kumaha kitu bentuk nyai teh. Nya teu beda jeung muni. Si mami mah sakitu nyai teh ditilik ti gigir leungik di sawang ti tukang lenjang. Nya lamun langgi kudu dikerok heula tadi si cangteng. Aduh, bener Neng, aya nu ngalamar. Jaga baring cek ma, lamun nyai aya jodona gitu. Ku mah teh erek dihibur teh ku mubalik gitu. Purwana mamih nyauran nyai teh maksad teh nyai teh bade ditikahkeun bade dihibur ku mubalik. Ku mubalik. Panutupan hiburan. Ta eta. Salian ti mubalik. Konya kesenian rupa-rupa, loba ieu nama kesenian. Dina jaipongan gitu. Naon we mama? Ngajakeun ngahibur-hibur urang mah masyarakat. Teh mak teu ngarti nyai mah. Teu ngarti nyai mah lamun kieu nyatana mah. Emak nyaritakeun nyai rek dikawinkeun, malah itu ondangan geus ngagunuk. Tah nepi ka poe ieu nyai can nyaho lalakina mah teh kumaha ngeunahna wae ngajodokeun anak teh can dibejakeun heula juk dijadikeun we. Moal ditembong-tembong ayeuna lalakina mah. Keur dipalastikan kene. Nama teh ngawinkeun nyai teh ngawinkeun jeung patung. Ye, make jeung patungnya jeung jelema deui. Nah, aya jelema diplastikan deuh ti dituna. Ulah kanyahoan ti ayeuna panganten lalakina gitu. Panganten mah sawajarna ulah bakal ditembong-tembong. Haleung lamun bener begitu dibuka tina plastik, nyai teh katarik birahi ka pentang asmara bogoh. Kumaha lamun pas dibuka nyai teu bogoh marek tanggung jawab. Sing percaya ka emak. Lalaki maitina leutik diplastikan ke dibuka teh bararuka. Moal nyai mah teu ngarti. Ayeuna nyai rek nanya ka emak. Upama bener nyai bogoh teu jadi halangan. Begitu dibuka tina plastik nyai teu bogoh kumaha tanggung jawab emak ka anak? Duh cek emak bogoh-bogoh. Geus tong mami hayeuna emak we nya urang balik di ka asal. Tadina sintu dijieun mami jadi pohon. Eta kumaha pertanggungan jawab emak ka nyai? Beres lah. Beres kumaha lamun ti ditu ngaleut seserahan barang bawa anu aralus terus nyai emung. Yo, nyai nyaon teu Mang Ewon. Tah, teu beda kitu rarain. Bisa lakin nyai banget teh jiga ewon. Ih, kasepan itu jeung Ewon. Heuh ewon tatangga urang. Nya. Anu teh seke jendil. Mung jika kitu mah. Kasep itu mah dedeg pangadegna kitu dina dedeganana. Tetangga nyai ge baheula papang hijing ewon mah langsung ngalengrek ka paehan. Kunaon kitu? Da mung nyai mah jiga ewon mah. Dedeg pangadegna kitu. Pokona mah nyai mah lamun beungeut teh jiga ewon ka jeneuk teuk leuker meulah jantung satu saumur-umur. Cilaka ieu.
Kumaha mun Makaning onangan geus nyebar mun jam. Nya ya teh kumaha teh? lain nyebar deui jang geura oge undangan emak lamun teu sarah Ieu mere surat undangan geus beak 2 tolombong. Surat undangan. Sabaraha hiji 2 tolombong teh jam. Oh, dibagi-bagikeun geus gitu. Oh, sabaraha hiji? Jam. Oh, sina? Heeh. Oh, sina teh ngan 2 siki. Tolombong 2 siki. Teu nyangka. Satolombong 2 Teu siki. nyai mah teu nyangka. Teu nyangka mama jiga nu bararungah kitu. Oh, sanu teu rek bunga erek nyukakeun anak mah, erek ngawinkeun anak. Tah ayeuna ceuk emah rek manggil pangaosan rek manggil mubalik anu kaceluk kaun-aun ka kocap ka jana pria anu sohor. Tah eta. Tah samemeh pangaosan beureun da nyai teh hayang dihibur ku kesenian jiga ayeuna kumaha. Lah nyam, eta mah engke terakhir mubalik mah kitu sanggeusna kesenian. Ari kesenianana rek saha? Lah seni mah gampang, mah oge boga kaul. Erek kaul sakedeung gitu. Oh, emah boga janji lamun nyai isu pake tu aya jodohna mah rek kaul. Kaul. Rek kaul nyawer, Lah nyawer. rek kaul naon? Nyinden we da bisa. Teu percaya mah bisa nyinen. Mani masuk tara percayaan kan jadi kolot teh. Bisa mah nyinen. Lah ayeuna oge beunang dicobek dipercaya. Dicoba benernya. Dicoba lain dicobek. Heeh. Kumaha ari nyinen teh mah? Oh, nya biasa make ngahariring. Kagening jiga lagu-lagu dina Jaipongan. Nya. Model nahan deulem kitu. Aya katineng. Bisaan. Nahan juang. Alah. Aya kamelong. Eta teh lagu naon mah? Teu nyawa. Ya, oh. Teh jaho. Ya, mak, aya nu kasohor geun nya, da nyai mah meni dedengeun, teh nya lamun Jaipongan disetel di radio ku nyai dedengekeun. Tah nyai mah dedengeun teh ku lagu nu ayeuna teh bayu-bayu. Atuh bisa mah ge. Kumaha ari bayu-bayu? Geura oge dengekeun kieu. Kumaha? Dehe mula. Sok. Mun urang nyah ka diri tang tu moal neng inem. Tang tu moal iri dangki. Malah loba suka sering baradi alam murki jadi nadunya. Mun penting nyopetan hayam. Atuh kitu mah cilaka mah beres hajat mah kudu kuriak. Naon? Beres hajat kudu kuriak da imah di baledogan kudu lalajo. Ai kitu. Nah, mau anu bener laguna ah. Apaan tadi cenah ngeta bayu-bayu. Lagu bayu-bayu mah kayak aya nyopetan hayam. Ai poho deui kata-katana. Oh, jadi engke mah di mana waktuna nyai kawin marek nginjeman kata-kata kanu sejen. Tah eta. Rek make kata-kata anu bener. Anu bener kata-katana ka neng Neni. Neng Neni Hayati. Neng Neni Hayati sareng ka Ibu Aan Darwati arek nginjel. Tah ayeuna kieu lamun emak salian ti hiburan terus rek manggil mubalik. Tah eta. Nah mah kungsi bergaul jeung mubalik atawa neuleuman ilmu mubalik dina bidang keislaman. Mamang adenge we aya mubalik sohor, da mah berora bisa jadi mubalik mah oge. Papagahaneun batur. Nya meureun mah teh kudu ngarti satik-etikeun basa Arab, kudu bisa ngaji. Ai dina basa Arab mah lah ngarti mah oge etik-etikeun da enggeus ka pernah ka Arab menang 3 tahun di Arab. Cing rek dites ku nyai. Ari guru ngaji lalaki bahasa Arabna Mun cek Arab nya ai ustad. ari guru ngaji awewe Ai ustazah. ari nyebut kiai Ai mukarram. ari nyebut kalender Ai menak. Menak. nah kitu mah jeung aya almanak sagala. Ai Arab mah make alwai. Ari nyebut samak Ai katib. manya ari nyebut pembunuh Ai gojo. lamun aya jelema paeh Almarhum. ketenyaan mah Yo make alwai bahasa Arab mah. Maijam. Ai buah-buahan. Ai bumbuhan. Ai pukat. teu ka hati ah make jeung aya naon al-alan kitu Oh nya teh na cek batur make alwai. eta mah aya
ge ngaran masjid Al Hidayah Al Barokah. Ya umur. Temanya ya bungbuahan alpukat mah teu kudu basa Arab diurangi sarua we alpukat. Lamun rantang aluminium. Lamun dulur mah alisaban. Lamun mobil bus. Mama teu kaharti ari sapeda naon bahasa Arabna. Al kareta mesin. Anu karanti main bola alapang. Ayo sok make kok. Al badminton. Coba. Coba dugi kayak gitu. Aduh, jalir tina janji lamun kitu mah. Ayo di aspal, naon? Jalan tol. Saan ya mak, lamun kitu mah mama legok tapak genteng kadek luang ku pangalaman. Oh samoheureun aing tegok tapak leuwih geus ngadelewo. Cing ari mah umur sabaraha tahun sih ayeuna? Umur teh lamun teu salahnya. Karak 7 tahun. Manya umur mah kakarak 7 tahun ari anak geus 20 hiji. Apan mama di jero beuteung cenah geus liar, geus neangan lalaki. Tah ayeuna nyai rek nanya ka emak. Lamun nya mah ulah kagok nyaah ka nyai nya. Nya, Saha lalakina atawa saha mubalik anu rek dipake panutupan dakwah di dieu? mate heuh lamun teu era kitu oge nya era-era oge nya kapaksa we. Heeh. Eta teh popotongan anu jadi mubalik teh si Bapak nyai, saha? cepot Nya bapak nyai. nya bapak nyai. Ah, naon teh nyaaheun ka nyai ayeuna kumarek ditepungan nanaonan? Bisa kalian bari ngawalian meureun. Bari sina ngawalian rek saha walina geura oge lamun lain cepot. Nama teu geumpeur panggih jeung popotongan. Alah aya popotongan ulah aya kagorengan. Eta kira-kira nama moal gugup. Moal? Rek teunung. Aduh, masing percaya ka emakku marek didatangan. Andai kata papa menolak dari kenyataan, apa yang akan menghadapi? Ya justru itu. Kalau Enggak, soalnya jadi gimana ya? Iya seolah-olah bagaimana? Kalau begitu mah nya geus we. Nyai mah nya sanyana mah kumahanya boga indung teh mah teh tiba heula eta resep teh kana heureuy wae tu tatangga meni nyaleungseurikeun. Justru eta tukang heureuy. Mak teh ti leuleutik ti orok keneh geus heureuy. Di gubrang kadunya Gubrang kadunya. kumaha mari heureuy orok? Heureuy orok. Amun bobogohan mah nyaho. Bobogohan baheula jeung bobogohan ayeuna beda. Tata bobogohan baheula jeung bobogohan ayeuna aya bedana. Beda. Ari bobogohan baheula Bobogohan baheula mah emak keur ngora kieu. Ha. Buktina lalaki heula datang. Ngalengkah 3 kali. mah cicing. Mat cicing Di heula. mana? Diuk. Diukna dina naon? Oh nya dina Bang Barung teh di. Mah diuk. Nya. Terus lalakina Lalaki lempang 3 kali. tilu lengkah. 3 lengkah make kodena. Duteng teng koya. Nah, Duteng teng akoya. nah lalaki. Ah, terus Terus nanya ke awewe. kumaha nanyana? Gelis akang nepangkeun si anu gitu. Hasan pamananya. Epak iem dikajatkeun suku gitu. Epak iem. Ganti awewena. Duteng teng keremes. Eta cek awewena duk teng teng kremes. Kremes. Terus Sami abdi ge nepangkeun neng anu tah. heeh. Amdo ako. Cek saha eta? Cek awewena cek lalakina epak iem. Ambruk ako epak iem. Terus Eta teh ngaranna bobogohan kuda. kakok gitu. gitunya menang Nyai Seuri. Oh nyata. Coba teh. Arek Cek seri dek hojono kaya jam. arek sarang apa ini bal. Wah, lain mama loba pengalamannya. Ari mah aslinya orang mana sih? Urang dayeuh. Di kota
politan. lain dayeuh maneh. Maksudnya dayeuh maneh Banjar Karangpang lahiran saking ngendi? Saking wetan, saking Cirebon. Inggih kula Noroyono Kudus. Royono Kudus. Lamun kitu mah bisa kana bahasa Jawa nya. Bisa. Ma, wis mangan? Ya durung nok. Mangane karo opo? Ya karo iwak. Opo iwak? Teu nyawa. Oh. Iwak ke cucut lagune Banjar Sino. Lain ayana kieu mah bising sababnya lamun anu kangaranan kaul mapan bisi tunggul sirungan catang supaan gantar kakaitan. Tah lamun nyai hayang dipangnyawerkeun ku mah kira-kira nama bisa nyawer. Oh bisa nyawer. Kanya emak ka dedeuh emak ka welas emak ka asi emak ku nyai katarima. Nya. Ngan ayeuna emut deui ku emak. Ku zaman ayeuna hajat teh teu gampang. Nya nya emang naoge. Teu cukup ku niat. Teu cukup ku lisan. Teu cukup ku tekad, tapi kudu jeung biaya ti mana mah boga biayana ti mana boga duit keur ngabiayaan ke hajat. Oh, jadi mikiran hajat. Nah, make bingung-bingung teuing jeung modal hajat. Di mana? Masang we kos batur zaman ayeuna sugane meunang. Eta teh mah ngandalkeun kalangkang heulang nu diandalkeunana. Sanu nyaho urang aya nanti bentang ninggang urang. Mama raja rek ngawinkeun anak ngarep-ngarep bentang ninggang. Leuheung basa lamun bentang ninggang emak lamun bentang teu ninggang. Nya. Ninggang. Kapaksa we maneh ditinggal. Yeuh, mak. Cek emak tadi emak nyarita ditutup ku pangaosan nangap mubaleg. Nya. Tak ongko urang terek manggil mubaleg, ari mubaleg teh tukang mere jalan mere pituduh kana jalan bener. Bener. Ka jelema teh nitah iman, Ta eta. nitah takwa, Nah. nitah bener, nitah bager. Eta. Ta emak dek mayar mubaleg ngandalkeun mak menang tina nomor. Eta teh batal, mah haram tekad mah teh. Hara. Heuh rek mayar mubaleg ngandalkeun tina ka tinggang ku bentang. Dah mau balik oge mal nanya ke dia, itu ladang naon dah moal atuh. Asal jadi duit pokoknya. Mubaleg mah yeuh, mak. Mubaleg mah moal nanyakeun mubaleg mah. Heeh, masalah mun meunang kumaha lamun keok tulus hajatna moal. Tak ayeuna mubaleg mah moal mungkin nanyakeun biayaana lamun seuk urang meunang rezeki tina nomor. Tak ayeuna lamun urang teu meunang rezeki tina nomor, leuheung basa lamun ngait pasangan mah lamun henteu rek na kumaha? Ya ngajual imah weng. Ada hajat di mana? Imah ieu nu cicingan dia keur hajat dijual. Jual. Ari engke urang hajat di mana? Ini we hadapun toko. Ari mah teh nyaah teu ka nyai. Nyaah. Deudeuh. Oh, atunya meureun. Tapi di mana kanyataana mah meuring acuh bayi beuh. Atuh bayi beuh. Pokoknya nyai mah minta pertanggungan jawab ka nyaah emak ka anak, indung ka anak teh bagaimana di mana letaknya kasih sayang terhadap anakmu yang tercinta. Jangan bicara begitu anakku. Anak teh beukeun paku. Mai jam. Ayeuna, Wan. Lain meureunana itu dek hiburan teh meureun kudu aya panggung. Sabaraha legana panggung janggungna sakumaha rek nanyakeun kudu pugu mai jam. Tah eta kumaha aya panggung teh sakumaha ukuranana sakumaha jangkungna. Jadi urang teh kudu nyambat ka ewan meureun nyieun panggungnya. Nya atuh hiras tatangga mai jam. Oh nya kasadeui atuh aweun ka tatangga mah nya Neng. Nya. Mang Ewon. Atuh Mang Ewon ulah pacelebeung-celebeung di gigireun imah ka dieu atuh ngajeleng ka jero. Di dia we di kolong sabios. Di kolong naon, Wan? Nya. Di kolong naon? Heuh di kolong imah ye nolot tina rongrang nanya kitu naon. Kumaha lamun ijem ngompol kewon? Mani we kitu naon. Mama meuni pamohalan pisan anu bener atuh mah mere jawaban ka anak teh ti mana mah biayana ti mana? Wan, bantuan atuh pangneankeun biaya, Wan. Nya biaya mana jam? Biaya.
batur anak Nabi Yiyi. Heuh bareng Nabi Yoyo teh ya. Nyai mah waleh teu ngarti. Teu kaharti ku pikir teh kahontal ku akal naon rupa papa dan emak. Dek mayarmu balik anger. Nyai mah teu ngarti lamun ngandalkeun tina nomor teu kaharti. Emang kunaon kitu ladang nomor. Pokoknya mah. Haram eta teh di aduh Judi mesin make. teh. Yeuh mak, mesin tuh cek sabelah tetangga urang si Etot. Cerita. Aya si Etot. Si Etot jelema kitu ngarti judi teh haram. Mesing make dalihna naon oge ya. Mesing mah bulat belit ngadalil, mesing mah bulat belit mengemukakan alasan, tetap tidak akan diterima bahwa main tetap haram. Mengerti? Ngerti. Mengerti? Ya, Main itu haram? ya. Apa sebabnya mak menghalalkan? Seolah-olah jadi justru itu. Mijem Naon? ayeuna nu dek hajat nya loba pangabutuhna. Bangsa belah pecah butuh kursi, bangsa deklit, bangsa segala rupa. Tah ka mana nginyeum sayuran, ka mana nyanyiar, Maijem rek nanyakeun kuring Maijem. Sayuran. Nya ka mana nyiar? Oh, nya gampang atuh da ayeuna mah loba ka kebonan ieu. Nya di mana kumaha tanggalana tah nyiarna? Oh, nyanyarna mas kebon sawe gitu. Kumaha Tuh, da mah kumaha geuning kana jalan haram wae nu teh anganana teh kebon batur mah atuh da teu meunang teh maling ngaranna. Aing maling mah teu kanyahoan. Ari eta Aya tamanya urang aya jelema oge hayu we. Kalau teu bebeja tama gitu. Maijem, Eh. dek hajat teh kudu puncat pencit anu hayam, anu itik, anu domba, anu munding. Maijem dek mencit naon kira-kira tah? Anu sakira bakal mahi gitu. Nya, Amun hajat teh pan rongkahnya nya hajat gede. nyara rasaan mencit reungit ya mahi. mama meuni tenang kitu nya meuni jiga nu teu reuwas, jiga nu teu sieun. Mencit naon atuh inem da bararingung munding teu boga. Ayeuna nu nobo tamu ngaleut ngengkeuy ngapandaleut ngeunat-ngeunat nya lir nyatang pinang. Dek disuguhan naon eta saya mah anu sakitu lobana. Dah bingung teuing atuh nyieun nipung atuh setengah gantang mah. Dieun cendol kabeh. Kek nipung setengah gantang. Dieun cendol. Terus dijieun channel. Dieun cendol. Lamun tamuna loba nepi ka ratusan jelema di kumaha ngacarana. Nunduna na empang. Tambahan cai. Geus mah. Emang datang nyiukan di empang. Maijem, Nan wat? bade naroskeun ka Maijem. Dina kata-katana nulis ke ondangan ye. Ke ondangan Maijemnya. Kerondangan. Meureun dek ondangan, kumaha anu boga hajatna kata-katana teh, teh kumaha kata-katana ondangan rumnya kata-kata Eusina surat ondangan, eusina surat ondangan. Pan geus anggeus itu dina tolombong Mang Ewon. Heuh, kumaha kata-katana kumaha tadinya. Tah baca geus sok mah baca kumaha tah. Sok baca. Pan kieu saya akan menikahkan anak saya yang ke satu-satunya. Ah, maknya dina ondangan ke satu-satunya. Da eueuh, mah ya. Mama mending ngerakeun, aduh mama ngawiwirang anak. Atuh ke Tanggal sabaraha teh deui naon-naon teh? Lamun teu salah teh tanggal salikur Asalikur teh sabaraha? salikur teh 20 jeung hiji. 20 hiji. dihijikeun? Jadi 2 kali 2 opat. Mama mending juga dina lagu eta mah. Eta mah juga dina lagu. Nya. 1 ditambah 1 Sama. sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nam, urang ngamen yuk tangannya. Menang duit kita. Jeung modal hajat nem.
lainnya tah lamun kitu mah kajian kitu atuh nyai maina hajatna diunurkeun atuh ulah isu ulah aya rencana kita hajatna sabulan deui Sabulan deui. tak unurkeun atuh 6 tahun deui Yo. Malaku sia wisanan. ayeuna urang nu usuhan hajat ari duit can aya mending mah ngamen heula tah geuning masok bisa geuning lagu-lagu naon teh peragi nyawer kidung teh eta bisa dipake ngamen lagu nalangsa teh geuning kumaha nu kagencet gunung kitu Oh, eta. Heeh. Lagu eta. Heeh. Oh, nya bisa. kumaha Engke ge nyawer pandek make eta emak. Emak kumaha teh nyawerna. kumaha laguna Nyawerna. hah Bismillahirrahmanirrahim. nya Abdi bade nyawer heula. heeh Hirup dirungrung kabingung taya gesan nyarindung da puguh teu boga indung iwalti badan sakujur. terus Suk jentul sore jentul kuring rempang maju ngidul mapai-mapai sisi gunung di kidul gunung di wetan gunung di kalir gunung di kulon gunung kuring kagencet gunung. Make ungkap teman palingan ayeuna mah kapanggih ku nyai naon palingan Geningan mata rada gelo nyai. palingan ya palingan gunung galunggung bitu gara-gara mangawih eta meureunnya baheulana teh Ai sugan teh gelo inu mana nyai. mak lain gelo ujang mate Ya. urang saeundah. Maijam Eh, bade naroskeun dina rek nyawer pannya sok aya beas Tah, sok aya beas, koneng sok koneng. aya duit Nya. es bonbon Maijam rek kunaon pakaulan tangalun lamun ai urang mah biasana batur mah koneng. koneng Es Segala bonbon. es bonbon. Ya. oh beas Duit Beas. kencering. Tah, urang mah duitna ge mungkin ceri. hayang naon Ribuan unggul. Sing boga duit mah Ento. Ya eta. Ai hayang edas. Agak blegowo. hayang edas mah ya moal aya tungtungan atuh ah ayeuna mah kieu we atuh nyamanya ulah kagok mah nya ah ka nyai ayeuna kumaha lamun sakalian we mah teh datang ka imah bapak Oh, arek. heuh arek sakali jeung nyai tak kumaha Bareng. heeh sakalian we bejakeun ka bapak mak teh can boga biaya dek di mana ka nya bapak ka anak penta tanggung jawabna Tah bener urang yang tadi biayaan ka si Cepot. heeh Oh, nyap jiraku arek idala nek ngawinkeun anak nari. ada apa nyai teh anak cepot Anak Cepot. cepot teh bapak nyai Nya. nyai teh salaki mak mak teh boga salaki ka cepot Heeh. heuh nyai jadi mak teh Jadi emak teh fungsi kawin jeung cepot kawin jeung Cepot. cepot teh fungsi kawin jeung emak Kawin emak teh boga anak nyai anak nyai Nyai teh? anakan. Tah. Si Cepot anakan. Kek. Ah, mama heureuy wae ah. Ai. Si Cepot teh bijila teh di eta. Ya, mak. Kumaha lamun kitunya? Heeh. Heuh, geus we langsung datang ka ditu. Urang penta sabab tahun-tahun cepot teu ngurus nyai, teu ngalongok emak. Nya mere tambangna pisan. Anu penting pardu kasambut, sunat kalampah, nyai dibiayaan, emak papanggih jeung popotongan kabayang sono. Oh, yo, engke mah lamun ngobrol mah jeung si Cepot layan sing boga ieu nya, sing boga pikiran kitu santeuna amprok jeung popotongan geus lila. Nah kumaha teh mah ilaharna ari amprok jeung popotongan? Oh, sok kate teh dagdug. Ayo numun pagi jeung popotongan. Dagdug. Aya hati hayang balik deui. Nya, gitulah. Hayo tuh mah. Ayo. Ari mah rek make nyadang danana kitu atuh nu bener mana di make up atuh. Oh, nyaho udah hidang atuh rek nyampurkeun popotongan mah kudu beres dangdanan. Ari nyamperkeun popotongan. Nara, Kan kapin dilipen daun di shadow, dat disipat, beu di jebeu. Ya, Oh, ngara kapincut. tuh geuning. Apincut tungtung saur ka gendam kupang rek kabas. Ayo. Ya, akodnya nya.
mabong kanu hina midama bae lantaran midama bae lantaran pelesir saya kayu pikiran goyong sumpah tanya nyeri rambutan bantun tiwado meser sere kutan kia jami bodoh toleh di api lain Hari bubujangan kieu pemajikan satilu-tilu serahkeun kabeh. Keur ngadudud anjing. Aduh, ampun cing aing. Heueuh Dedi. Ampun. Urang mana majikan teh Kang? Naon? Nu diserahkeun teh urang mana pamajikan teh? Anu hiji Di mana tah? Sikijem. Nya anu hiji deui tah saha? Kigarokgek aik naon gokgek? Joki. Gokgek. Nu loba reungit ya geuning. Nya. Loba lembing kan. Loba lembing. Aing nu kadua Neng Imas. Urang mana tah Kang? Urang mana cepoh deui. Ah. Anu hiji deui nu gelo. Saha Kang nu gelo teh? Saha? Anu HSDM fair hari teh. Eta Kang kabongroy ku nu gelo bade teh. Dan nuturkeun ka aing. Aingan. Ni kaloohan. Isugan dewek bogoh berarti teu baru dikawin apek teh meureun sarua gelo jeung aing. Baru kana baturna urang euy. Dumeh aing bareng HS hari teh na emper. Ah teu kabeh gelo Kang. Oh. Sorry ah. Aduh ampun ting Dedi. Pulang Kang. Cing euy minta lagu nek Lagu? Heeh. Atuh da loba sih lagu mah. Hah? Da loba tuh lagu mah lagu naon bae ge. Oh, si laing cupang lagukeun ku si laing. Ah, nah yang lagu naon Kang? Hah? Lagu naon nih kaoyong Kang? Yang lagu barat euy. Lagu barat. Ada di sini lagu barat. Kita ujugan atuh ku abdi mah. Dan teu bisa maneh lagu barat. Lain teu bisa teu nyaho. Oh, teu nya paingan tarang nepi ka lega gitu. Makan pemikiran lagu barat. Ya tahu ya mikiran lagu barat, Bro. Aduh. Itu Kang hampura we teu bisa. Pakai. Aduh. Aing ampun bebarengan jeung Kang Dedi aja lah.
Mak, Naon gitu. mak, Enak neng. nu mana teh imah teh jauh kene? Bareto mah di dieu dah. Masa Dah dicirian ku ieu tangkal tablo. Imahna teh. Ah, itu mah kandang doma. Ya, teh sugan di dinya cicinya di kandang domba. Nah kagagas teuing euy memori euy. Ada kan? aya naon gitu. Dewek basa boga pamajikan ka sisi jam kitu cerewet nanti buat sisi jam dulu. Dia suaranya mirip-miripnya. Mirip-mirip euy. Nah. Duli cuy. Ya, mak, Gila-gila keding ya. Oh. kabayang ku mah lamun heug eta imahna. Dek mentar rezeki ti mana nyai? Ih, bareto mah da alus imahna teh jeung pantona oge keluar dah. Kumaha Enak mah keluar geuning kumaha? pantoan di mana bijilna nya. Ampun ting teh nyawa liangna bungu. Oh. Liang naon ta Kang? Oh liang imah. Itu nyamuan pasti. Pugu kaluhur aing ngabijieuna. Ngahaja we kieu model leuit. Punten. Mak, mak, Punten. eta teh radio gitu. Di mana? Eta gini aya jiga aya nu nyora. Ih, Ada umumna kadang doma pan suara teh meh, ieu mah lain. suara jelema. Suara jelema. Naon cenah? Jem. Kang. Aduh, si jem ka dieu dulu. Aduh, eta akang geuning bijil di suhuna. Dia tak ceritakeun. Ampun deh. Oh. Eta, bapak nyai teh eta. Eta bapak nyai. Nya. Bener. Ulu itu si Sarinem geus gede kitu dulu. Papa. Tobat basa ditinggalkeun teh inget we aing tanahna teh dina irung pegek. Puas ku Papa. Aduh Sarine. 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 Naon kalah maju ngulon ai aing ngetan. Lu itu jadi pajauh-jauh deui dulu. Iya aing mah di dieu. Bakat eta bakat kusono ka papa meuni lepas teuing ngarontok. Kaliwat Kang, kaliwat eta. Jadi kaliwat. Papa. Lain itu kalau nggak gabrung nu nanggung sulu. Enggak berubah dong. Papa. Papa. Sarinem. Nyai sono ka papa. Nah teh Kang. Nah, papa mah kalah kabijil tina bohong. Atuh da bujur aing mah gegeran milu sedih. Papa. Geli Sarinem. Disangka teh. Papanya agak nyai. Nyaah saja pada teh nyaah teh jadi bogor. Paingan atuh. Dari jam. Jam. Naon, Kang? Lain anak maneh geulis bae dikawin ku aing. Mak. Anak maneh geulis dikawin ku aing keun bae. Oh, dapet da teu kituna Kang mah kurang hidang ieu teu kitu. Lain ku sarua gelok. Aduh ampun cing deh. Lain deng nanahaon itu sari jam datang ka dieu era aku batur. Aing teh pankeun diserahkeun ena datang deui. Nek naon itu maksudnya? Maksud teh kieu, Kang, kuring datang ka dieu sote kitu. Oh. Jadi kuring teh rek menta diwalian. Jadi mana nek? Anu rek kawinan. Anu rek kawinna saha? Lain marek yang tadi walian, meureun mah teh datang ka dieu teh papa teh sina ngawalian nyai. Nya, gitu maksud teh. Oh. Terus Anak urang teh geuning arek aya jodona, Kang. dek aya jodona. Nya. Alhamdulillah aya nu mileuheungkeun pegek-pegek oge anak aing gitu. Jeung cakeuteul jeung dina ceulina di ngucur. Geus bareuh teh sabelah da ceulina teh. Paingan teh. Oh, dek dioperasi mung wae. Heeh, terus. Jadi kumaha maksud teh? Jadi akang ulah henteu dina poe Minggu nya. Tanggal sabreg-abreg juga. Tanggal sabaraha sarinem? Eta bulan naon kira-kirana? Jadi bulan teh bulan Jumadi ngacir, Kang. Bulan Jumadi ngacir poe Minggu. Nya, Oh, ningang di tanggal 47. lain 47. Naon? Aya sote 04.
Dek ka mana meulina teh nomor teh? Indek nama sarua mah indek nama. Jem. Di meulina di toko mana teh? Idinya we di eta toko asin suka. Oh. Ya mah kudu inget jelema teh teu jaya terus. Ampun aing. Jelema teh teu jaya terus aya apesna tong ngagugulung we nu kitu haben 04 ning 04 we. Oh, eta bapak maneh nanyakeun tanggal sabaraha. Ya menyaritakeun langsung maksudna kumaha ya minta pertolongan teh dananya tidak ada. Nah, kalau tertawa. Oh, jadi pisalakina teh dana teh. Jam. Sanes dana. Kieu garayanya bapaknya. Sok bapakna atulah nongongan ka abdi. Oh, dan teu aing sok jeung hareup tak kieu. Oh, sugan teh eta nu ngomong teh di hareup. Aduh sing hareupan ku aing tangga talus da ieu ci. Lain. Paingan rada budak jeung teh aing nya teh nu ngomong wa tukangeun aing. Aing kalah jeung hareupan tangga ganas. Nah dari akang. Ieu cileuh nu ngahalangan sejenak. Aduh kawas Kang Tardi we ngagunung. Kabeh bina teuing. Heeh. Kieu garayanya papahnya. Heeh, sing sok kumaha cu. Nyai jeung emak jauh di jugjug angang di teang teh lain lantung tambuh laku lain lempang tanpa sejat tapi boga maksud anu tangtu tujuan nu utama. Duh, aduh anak aing. Di mana sakolana Kang? Aduh, anak aing deuleu. Di mana sakolana? Hah? Sakolana di mana teh? Luhur anak aing disakolahkeun baheula di modalan deuleu. Gitu Kang. Heeh. Nah kumaha bibit atuh. Duh. Eleh indungna mung eleh. Lain si Jem ngiceupan ka aing. Ngiceupan ka pepotongan deuleu. Aya kene sera Kang jiga. Bisa jadi. Ya seru. Pasti sarwaan teman. Lain bibit mana teh indungna teh Kang? Bibit mana teh? Bibit budung. Cici atuh mana tong nyental-nyental wae atuh apa nyai teh rek ngomong ya teh ngomong maksud. Ai si ewona pipilun. Si Ewan teh nu nutur teh. Ini cerik kae meureun. Terus eta mah tara tinggalin kitu we ka si Tumang. Aduh, Lan eta ai tadi. ari lain ai anjing Tumang mapan buntutna nu kurang ajar teh. Heeh. Aya wan mapanonna. Sanes teh kieu Bapak. Tadi teh keur nyai ngobrol jeung emak Ewon teh cicingnya di kolong imah. Ayeuna geus aya di dieu. Oh, kumaha teh maksud teh. Jadi jam atuh maneh supaya kaharti ku aing ngomongna da Sok anak kumaha aing mah. tuh? Da ngomongna zaman ayeuna atuh da teu pati kaharti. Nyebut Bandung oge Bandung. Di manja. Aduh aing. Pocelali. Heeh. Kang. Sok jam buru-buru atuh. Oh ieu teh kuring teh Kang jauh di jugjug anggang di teang nya. Heeh. Datangna ieu ka payuneun sarira gitu. Duh sopan euy, keur dikawin mah heula keur jadi pamajikan meuni sia aing ka dewek jadi Ewon. Ya pangabutuh teh Kang teh. Oh, biasa jelema mah aya pangabutuh kitu lemes. Nya. Terus Jadi urang teh arek tak ngawinkeun anu jadi anak. dek ngawinkeun. Jadi dewek teh kudu ngawalian gitu. Kudu ngawalian. Kahiji, kadua Kadua-dua kuring teh hayang dipangmasangkeun ku aing. Dua-dua. Ye lain. Naon? Hayang dibalikan deui. Si Ijem. Jor ka dieu. Atuh lamun dibalikan teh lain nya nu kawin, mak kawin deui jeung bapak. Oh, jasa kalian ngarunta. Ngarujuk. Ngarujuk. Jadi kalapa biji tina jenglong sama dulu. Kalapa biji itu cungap sih si Jem mah. Nyata mah. Terus Nyata di jalan teh pikiran teh hayang balik deui jadi kaomongkeun di dieu jadi nya. Kumaha atuh aya geus kieu mah da urang. Ari balik deui mah moal waka dek cerek mikir heula jadi anak dek dikawinkeun. Can tamat sakolana teh ulah waka dikawinkeun budak-budak. Lebar Kang. Lebar. Jadi ulah nepi ka ngawinkeun budak-budak. Kudu cukup umur beureunya palnya. Kudu cukup umur. Jadi nyai. Tar kumaha? Ayeuna geus sabaraha tahun budak maneh Jem? Oh karak oge 14. 14 tuh engke geus umur 25 tahun kakara kawinkeun. Kitu kepan anjuran ti pemerintah oge. Alus bibit alus bibit gitu. Abeh alus bibit. Nya. Jadi ulah dikawinkeun budak ngora. Ngora-ngora. Ulah dikawinkeun ngora-ngora engke we geus lanan. Geus eta geus kolot.
ayeuna katuncar hideung iraha ka jampang deui ayeuna baturai tineng neng nening iraha pasir kuja karapitan pita plakan kedepan abdi sumaja pamit anu manis empang nute di belakang koredas tembong cadas tilas kurang bogonjakan neng neni ditilar teh aan kan puas lemah tendet cocongan dibantun ke raja-raja gal eta mengpeng caket ari soson